Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangidai jeung urang anu kasep. Di video ayeuna urang erek naon callback tentang pengalaman urang ka tukang. Di tahun 2013 urang pernah gawe di Bandung. Kamari tepatna tanggal 20 Oktober 2018 urang dikirim ke babaturan video. Nah, videona juga kieu. Haris, iraha ke Bandung deui. Biraku teu kangen. Tuh, pemandangan halus. Mantul. Yuk ke Didi. Kapan lagi coba? Tah sanggeus dikirim eta video ku babaturan urang merasa inget ka Bandung gitunya. Inget ka Bandung, yen urang pernah gawe di Bandung. Tah urang di-scroll ditinggali tentang video-video ke Bandung, keur di Bandung. Urang manggih video juga kieu. Di mana orang pernah inget ka Ciruung, ka kolam renang tadi Banjaran. Urang manggih video ieu di mana tak urang waktu ieu masih era-era keneh dina kamera. Nah, contohna ieu video tah ieu teh direkamna ku urang. Anu jarogena batur, tah ieu make kacamata ieu. Alhamdulillah di ayeuna urang jeung bawatur di Bandung masih keneh naon? Masih keneh berhubungan baik lah, orang telepon, orang nanyakin kabar. Nah, orang dina palebah anu urang dina video lagu anu keur jaroget ieu urang anu ngarekamna. Nah, ningali anjir, lamun waktu ayeuna pasti urang joget, bro. Tapi ku waktuna harita mah urang masih era-era nya deui kamera nu batur. Masih kene culun kene ningali tah geus eta video eta urang baheula keur di Bandung oge pernah ulin ka Pangandaran mun teu salah 2014-an lah. Tah ieu video urang keur di Pangandaran ya ningali. Sok naon pengalaman saya ke Pangandaran sangat senang sekali, terutama pada malam hari saya bisa berduet dengan artis, tapi yang saya hanjakalkan tidak bisa di laut nggak? Oh, kalau mandi saya tidak, kulit saya tidak suka hitam. Ngapain jauh-jauh ke Pangandaran? Ya, jauh-jauh ke Pangandaran tidak selalu mandi. Saya hanya kakak tidak bisa foto dengan bule ya. Ada urang anjir. Tah tidinya urang masih kene wani-wani. Naon karena teh wani ngobrol, wani hareupeun kami di era-era. Jadi intina jeung babaturan mah urang putus silaturahmi sabab suatu saat urang pasti butuh jeung babaturan eta. Mungkin sakitu wae urang sampai ketemu deui di video-video nu selanjutnya. Terus salam urang Sunda. Burung Irian burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih.